urang muadaek cicing di bari gigiri misan urang muadaek di jam 8 di dieu diuk sampai nangguan kiai kebel amat tak kiai dah di mana kene aing bisik teu datang ye lantaran panjalan ka dieu mah panjalan doang sireum sebab lamun entos asup ka dieu macet biasa pajar sim kuring mah ti Cilongok ka dieu kitukeun 30 menit nah 10 menit barang ditinggal tina map 30 menit jalamun teu ka Cilongok heula bisikan abong matak tadi jarah heula sakedeung bisikan aya nanaon gitu sukan urang di darek ngaji ka Cilongok poe Minggu ulah ngaruseut bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmanul qudusu ba'ithu muqtadiru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wajamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagah wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatir rahmati raf'ati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah Allah Allahu Allah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanahu wa tihahu wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah muallimahu wa rasula wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad ra'a min ayati rabbihil kubra al ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sarifis sairi asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim al mukarramun para alimil ulama para kiai para tokoh masyarakat para kesepuhan pini sepuh
wabil khusus ka kiai-kiai urang anu halaladir dina haflah anu mulia ieu nu teu tiasa disebatkeun hiji-hijina nu pamudah-mudahan kiai urang kabehan panjang umur mudah-mudahan kiai urang kabehan salamet dibere kakiatan ku Gusti Allah tina negakeun li kalimatillah oge teu hilap ka aparatur pamarentahanana sipilna militerna wabil khusus ka Bapak Lurah aya tadi lurahnya nu tadi di pinggir kuring singareng mudah-mudahan parurah panjang umurna geus kolot pandurahna panjang keadilanana dibere karunya ka rakyat sebab jadi lurah mah ngeunaheun nu mantak pang babarina asup sorga lurah babari ka sorga lurah mah jeung deui pang babarina asup ka neraka lurah keneh nu mantak dibere tips parurah ieu lamun lurah hayang babari ka sorga babari ka sorga cepat jasa syaratna ngan dua hiji ieu aya barakaka loba jadi hiji lurah ulah wakadahar isuk-isuk tempuan heula tatanggana sadesa tempuan hiji dua tilu terus lobaan engke lamun bisik aya nu can dahar bere dahar ku lurah karak lurah boleh dahar eta babari asup ka sorga lurah parurah menang sabulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun jatilok dahar tisu eta babari nu kaduana babari ka sorga di mana aya pangajian rajaban ilah lurah nu pangheulana ka sorga lamun jumangna gede alhamdulillah tapi lurah nu pang babari asup ka neraka di mana di kampung naon kiai gadepo aya organ nu nembong susu anu gilek karawang ditandatangan ku lurah ngayakeun organ di kampung ieu di desa ieu sadesa dituampung kabeh dosana ku lurah nu matak teu lurah dieu mah eta mah lurah di Malingping ngan KTP-na urang dieu Allah karim sakali di mudah-mudahan parurah di pasien kesehatan kekuatan dibere karunya ka rakyat amin ya robbal alamin teristimewa ka Haji Romli dulur kuring japas ka dieu kuring bukan goreng sarua orang paling pilih kan asapan eta dulurna maka aya si goreng urang paling pikiran tentang paling pikiran ka goreng urang dieu mah leuwih goreng ya aya urang turang tung alhamdulillah sami sing badas oke teristimewa ketua PHBI
anu bulan-bulan kamari mangsa kondangan bari datang ka ditu arah-arah jalanan orang lalu di musola kanan dari kopi dulu dari cek dulu abi mah kual kene lantaran jalanan orang alhamdulillah mudah-mudahan panen dia PHP Rajaba masuk surga KBH diberi pulau ini sewa Allah Ta'ala lebih-lebih dari dadah eta kahayang lagi oh panen dia tajebut mata di dadah alhamdulillah anu kusim pribados dihormat tur dicintai ka para bapak-bapak ibu-ibu nu halala dirdina haflah anu mulia ieu urang ngadoa mudah-mudahan Bu urang kabehan di pasian umur anu barokah urang bisa ka Madinah bisa ka Mekah jarah ka Rasulillah kabeli sawah imahna mewah mobilna mewah pamajikana arba'ah amin ya robbal alamin geus beres Rajaban nyara randungnya oh ibu-ibu mau marahan henteu eta mah doa eta mah henteu ulah gagal nu nyandung mah gati mau bisa adil nu nyandung mah akhir zaman kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khusus nasim kuring umumna urang kabehan nu halala di dieu tujuanna ngan hiji takziman wa takriman ngagungkeun jeung ngamulyakeun junjunan urang kabehan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu urang kabehan harapanana cita-cita urang susuganan urang hadirna di dieu ku rasa rindu ka Kangjeng ku mahabbahna ka Kangjeng Nabi Muhammad harapan urang kabehan mudah-mudahan urang disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun jalema geus meunang sapaat Kangjeng boga dosa sakolong dunia eueuh nanaona jalema lamun geus ditulungan ku Kangjeng tukang doraka disalametkeun boga dosa sabudah lautan eueuh nanaonan tukang main remi eueuh nanaonan tukang slot eueuh nanaonan tukang mamawa pamajikan batur eueuh nanaonan nu seuri eta tukang mamawa pamajikan batur akhir zaman Allah karim dasar blow on teu aya jalema lamun geus kapercikan cahaya Kangjeng na jero hatena cinta ka Kangjeng mahabbah ka Kangjeng sorga babagiana saha kitu si Kangjeng teh baginda Nabi Muhammad teh saha khutbul wujud mutiara alam dunia lamun eueuh Kangjeng eueuh sarwiti lamun eueuh Kangjeng eueuh parura lamun eueuh Kangjeng eueuh la dunia lantaran ku ayana Kangjeng Allah karim urang diciptakeun ketika urang diciptakeun Kangjeng teh numbalkeun awakna jeung umat-umatna kunambalkeun awakna supaya kuabeh teh Kangjeng Gusti umat abdi salamet urang teu bosen-bosen muludan Rajaban Kangjeng kene lamun eueuh percikan Kangjeng Nabi anu nyulusup ka jero hate urang nu nyulusup kana jero hate urang kabehan urang moal daek cicing di dieu bari gigiri misan urang moal daek ti jam 8 di dieu diuk
sampai nangguan kiai kebelah mata kiai dah. Di mana kene aing bisik teu datang ieu. Lantaran panjalan ka dieu mah panjalan doang sireum. Sebab lamun entos asup ka dieu macet biasa. Pajar sim kuring mah ti Cilongok ka dieu kitukeun 30 menit, nah 10 menit barang ditinggal tina map. Oh, 30 menit. Jalamun teu ka Cilongok heula bisikan abong, matak tadi jarah heula sakeudeung. Bisikan ayana naon gitu sukan urang dieu darek ngaji ka Cilongok poe Minggu. Ulah ngaruseut bae. Aya nu nguseup-nguseup, aya anu dagang-dagang, teuing dagangna bade di ditu. Tah eta nya, masyaallah karim. Ayana urang, ayana kangjeng, ayana urang kusebab harapan urang kabehan supaya urang dieu balik di alam dunia ka alam barzah bisa ngajawaban pertanyaan mungkar wa nakir. Jadi ngajawaban pertanyaan mungkar wa nakir kumaha kitu Kiai? Atuh pan aya babacaanana. Lamun urang maca parukunan ditempo ku urang, ketika asup ka liang lahat aya babacana aya 2 malaikat datang. Ketika malaikat nanya man robuka, urang jawab Allahu Rabbi. Nu mantak aya jalema ngampalkeun eta bae bisik pae. Moal poe ketika ngaji parukuna eta man robuka Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Wa man kiblatuka Ka'batu kiblati. Wa man imamuka Qur'anu imami. Wa man ihwanuka muslimin muslimat ikhwati. Diapakeun bae kunyana? Pakeun bisik pae. Lain ku diapalkeun eta mah bisa sorangan. Ketika urang daek ngaji, daek maca sholawat, ngahambakeun awak urang ka Allah, ngahambakeun awak urang ka Kangjeng, pae bisa ngajawaban. Ari eta mah tukang tutunjuk ka salaki. Kakak nguseup bae beungeut dia. Eta bikang pinarakaeun insyaallah. Ari nu tukang tutunjuk mah eta moal bisa ngajawaban. Begitu mandro buka suruk abdi 2 besi 12 malaikat. Mungkin doang gitu. Kumaha amal urang di alam dunia kusebab amal urang ditempokeun ka Allah engke bakal jadi jalema. Artina jadi jalema teh amal teh bakal nulungan urang. Lamun urang maot nate kaciri anu salamet nu kumaha, anu doraka nu kumaha. Apal teh urang ceuk kiai teh nini bapak-bapak lamun aya jalema keur sakarat tungkulan. Ketika sakarat lamun teu ditungkulan khawatir bisik digoda ku setan. Lamun eta digoda ku setan keur sakaratul maut haus dasa nu luar biasa. Bisikan lolos teu mawa iman jeung Islam. Nu mantap ketika anu sakarat nacelina ka Sarmedi. La ilaha illallah. Lamun Sarmedi tukang main slot Depok. Tidaikin eta nutur-nutur la ilaha illallah. Aneh. Terus Sarwiti ye muria sakarat bikang mah paling ngeri tah lamun sakarat susu bae. Aneh. Sarwiti la ilaha illallah paket sebab Sarwiti sapoe 8 paket data tanpa sepengetahuan salakina.
nu matak salaki bedi combo kumanehna ka atuh kakak mah gawe isuk-isu ge sarena kudu tampil teu sare-sare pan salakina dibere tips ku sim guring lamun salaki hese kana sare ulah diracun ibu ganti make baju racing arak bisa sare eta geus sare salakina pan ngeunaheun kolotrak mana dompetna ceus ditempo aya 1 juta tilep 300.000 jeung paket sarwiti doraka eta tak kumaha amal lamun tukang ngaji lamun tukang maca sholawat cinta ka Kangjeng cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani cinta ka para kiai Allah Karim ketika ditanya ku malaikat ya Sarmedi mandro buka nyebut Allah nagelekoh Allah galak amat Sarmedi cek malaikat aing mah tukang ngaji pan bisa ngalawan ka malaikat teh ya nu bisa ngaji mah masyaallah inget kula mah sim kuring inget dongeng nu Aiman teh jalma paling hobi ngalalaga Kangjeng ku cintana ku mahabbana ka Kangjeng sakian mahabbana sampai teu boga adab nu Aiman mah hiji waktu lamun di urang mah kieu doang ka makbulah gitu cenah aing lapar amat ieu tapi rindu ka Kangjeng aya tukang baso mang baso sabaraha 15.000 make gaji mang nya pesan bara 3 mang engke kumaha mang enterkeun ka imah nabinya Kangjeng ya ke ditu bae bayarna dicokot teh baso 3 bungkus tah Assalamualaikum cek Kangjeng nu kade ayeuna Kangjeng abdi ku rindu-rinduna ka Kangjeng kumaha bah ka Kangjeng sampai teu bisa babahayang dahar bareng jeung Kangjeng dan oh iya rotinya upama contoh bakso enggak bakso deuk karak cek adi dia saya di Umar cek si Umar nu tumben dieu geus cokot mangkok cokot begitu rek dihuap ku Kangjeng Nabi dieu Assalamualaikum sari cenah nu tukang bakso Kangjeng naon bayarna tacan terus atuh ieu kami mesen ongkos can dibayar bayarkeun atuh ku Kangjeng dibayarkeun ku Kangjeng cek si Umar blok on dia nu eman cinta ka Kangjeng luar biasa nu paling hebat nu Aiman wafat ketika nu Aiman wafat dimakomkeun lah biasa ku Kangjeng beberapa sahabat ketika maut sahabat salah satu nu Aiman Kangjeng nyecelekeun cipanon ku rindu-rinduna ka Kangjeng eta nu Aiman teh Kangjeng mahabbah jasa ka nu Aiman nyaahkeun jasa tukang humoris nu Aiman teh nyieun Kangjeng babari seuri cek Kangjeng ditalkinkeun begitu ditalkinkeun diajak uih ku Sadina Umar hayu Kangjeng uih berarti heula bae karunya cenah ge nu Aiman bisik teu bisa ngajawaban pertanyaan mungkar wa nakir ari Kangjeng mah pan kasap bisa nempo Kangjeng mah malaikat datang teh katingalieun ku Kangjeng mah bawa nu keur ditanya bener lamun urang tos ngenterkeun nu maot urang lempang babaraha meter datang tah malaikat 2 didengekeun ku Kangjeng bener datang malaikat ya nu Aiman mandrobuka nu Aiman jawab dengan lantang Allahu Rabbi sodakta cek malaikat begitu nanya nu kadua waman nabiuka eta nu Aiman cicing bae sakali dinanya malaikat waman nabiuka cek malaikat cek nu Aiman aduh aing kumaha ngajawab da ieu sopan ieu sakali 3 kali waman nabiuka nu Aiman matana molotot kana malaikat mungkar wa nakir bari ngomong hei gandeng jalemana keur ngadengekeun di luhur eta keur maot geus maot tu Aiman bisa nyeun seuri Kangjeng Nabi tak nu mantak salah satu sahabat anu asup ka sorgana tanpa hisaban ngeunaheun
mudah-mudahan orang asup ka sorgana ku cinta Kangjeng Nabi, ku berkahna ka Kangjeng Nabi ulah sampai menang hisaban. Pangeunah-ngeunahna asup ka sorga teh moal dihisab. Capek. Lamun dihisab teh capek, Bu. Urang hirup di alam dunia pae, pindah ke alam barzah. Sekian tahun kiamat. Begitu kiamat ditiup semprong anu kadua, ngahudangkeun anu di alam kubur. Eta bermacam-macam jalema anu dihudangkeun di alam kubur teh ku Allah bermacam-macam bentuk manusia. Begitu keluar di alam kubur, nongol huluna eueuh leungeunnan, eueuh sukuan gebod bae. Ih, naudzubillah urang di doang eta. Aya di nu kaluar tina kuburan beungeutna beungeut bedul awak-awak jalema. Ya Allah, sieun. Aya di nu kaluar di sungsang, aya di nu kaluar eueuh sukuan bermacam-macam tingkah, tapi aya nu kaluar ti alam kubur cekas kasep nur cahayaan. Eta teh amal nu naon ketika urang dihudangkeun ti alam kubur. Eta teh amal naon anu eueuh sukuan, eueuh leungeunnan, eueuh sukuan, eueuh leungeunnan kaluar ngagoyobod. Eta doraka anu ngalalaworakeun kana salat. Nu matak ibu lamun ngalalaworakeun salat mah salat ngan ngalalaworakeun cenah. Teh, mah geura salat atuh, engke kagok keur nonton TV. Isa mah Pak, waktuna panjang sampai 3:30 tenang baik. Salat nonton TV bade, nonton TV teh besare udang jam 8 neraka. Eta aya anu hudangna beungeut bedul, awakna awak jalema. Dosa naon? Dosa jalema tukang mabok. Aya di dieu tukang mabok, mabok cinta tapi na di dieu. Tukang minum anggur merah, tukang minum Jack Daniel, tukang minum ganja, ciu, ciu. Eta isok berarti. Tukang mabok. Kuari eksimer tramadol, Bu, boga anak nu sakola khawatirnya. Ini tip, lamun ibu nu boga anak nu sakola anu ti SMP kaditu diperhatikeun. Karena kuari Pak Kiai punten obat teh di Kecamatan Malingping eksimer jeung tramadol penghasilna sabulan teh 1 miliar omsetna. Geus asup tah ka pondok-pondok teh. Asup pondok obatna koneng jeung putih. Eta nginumna diasupkeun kana kopi, diinumna doang kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Diinum, ceuy. Eta menang 5 menit 10 reaksi. Kieu banget. Ceri. Ceri. Ieu mah aya di Palingping Kiai. Santri eta teh diasupan ka pondok obat. Ketika diasupan ka pondok eta obat, Masya Allah, benang ku polisi jeung kiai-kiai cek kiai-kiai. Pantesan bae tah santri aing asal ngaji 2 ngusur geus kieu bae. Si goreng keur melau si eta mah. Ai di mana boa? Nitip nu tukang mabok, nu tukang ngobat. Paehna lamun teu katobatan kaluar ti alam kubur beungeutna duang bedul. Awakna duang jalema. Naudzubillahi min. Aya nu kaluar tah cahayaan megeutna, nur cahaya. Kaget malaikat ge, saha eta budak? Kupoara jasa eta jalema ku cekas jasa. Ya Karim, ternyata anu bercahaya anu kaluar jalema anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, jalema anu sok rajaban, jalema sok muludan,
beres muludan jeung rajaban datang ka imah perubahan ibadah tambah kudu aya efek atuh beres muludan anu salat tambah ajur beres rajaban nu tilok salat nambah tilok salat beres rajaban renungkeun ku hate urang awak ieu dia awak hirup teh moal kebal deui geura tobat atuh sia awak engke isuk pagi tuh siapa ya awak renungkeun beres rajaban bener supaya urang mah amal nu paling hebat dengan 2 hiji sholawat jeung ngaji eueuh deui paling ge urang mah salat penting teu kaburu duha teu kaburu minimal 5 waktu boga pagawean lobakeun maca sholawat bu ka Kangjeng Nabi engke insyaallah urang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi udang di alam kubur bakal cekas pamenteuna amin ya robbal tah alam-alam nu eta lah anu kurang kudu direnungkeun para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ila urang terjadi di bulan Rajab lain di dieu bae lain di malingping bae lain di mana-mana bae status Islam urang kabehan ngarayakeun rajaban ketika rajaban teh ternyata jeung muludan ari muludan mah ngabangkitkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi tambah jasa anu mana urang ngadenge kisah Kangjeng nu luar biasa nincek kana rajaban ningkatkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi tambahan spiritual urang ka Allah anu mengenang Kangjeng diisrokeun jeung dimerajkeun anu pohara jasa kisahna nu diantarana ketika Kangjeng rek di ka Allah keun Kangjeng dibersihkeun heula awakna belek ku malaikat Jibril tika dibelek diisian hiji diisian Cijamjam anu mana di jero Cijamjam teh disebor ku malaikat Jibril ketika disebor diisian tah iman hatena diisian Islam hatena diisian yakin diisian ilmu diisian hilim eta teh lamun urang geus boga nu opat eta maot surga nu mantak kabehan ge ari panyakit dohir mah gampang ngubaranana teteh kuda nyeri huntu atuh oskadon atau nyeri huntu atuh daun jalatong lawan di malingping mah cep insyaallah atel nah eta isian ilmu disian ilmu awak urang lamun awak nu ieu mah babari ngubarana ye awakna jero ye anu bahana dipertanyakeun ku Allah sarwiti sia kunaon sih di alam nu dihasud bae dukanya abi paling gila ngadeuleun jalma seneng eta pada hasud sarwiti kunaon sih gibah bae ria bae eta lamun geus leungit panyakit eta urang bisa mi'raj ka Allah nu mantakan diasupkeun iman tambah kaimanana diasupkeun Islam kudu ngarti Islam ka islamanana diasupkeun ilmu kudu nyaho kana pengetahuan ngaji berarti mana nu hak mana nu haram mana nu batil eta urang kudu apa diasupkeun hilim ieulah diasupkeun yakin nu hese teh yakin jalema lamun geus boga yakin beres kabeh teu gagah teh naon jalema gagah patul muina gagah johar makduna gagah samsiana Allah yakin mah Allah nanaonan nu mantak bu urang kudu boga yakin yakinkeun nu ngarizkian teh ya Allah urang mah yakin nu ngarizkiana Allah ketika isukan mengahandang kieu ka mana aing bayar kreditan ieu nya teu fokus nu boga kreditan lain kakhawatiranna jalma nu teu boga yakin bisi kieu ngahinakeun Allah teh lain ku sakedar urang ngincek-ngincek Al-Qur'an lain khawatir isuk bisik teu boga jodoh sarua jeung ngahinakeun Allah nu mantak nu jomblo geura kararawin anu sakali gatuh geura 2 kali khawatir isuk fisik teu bisa dahar eta
sarua jeung ngahinakeun Allah tapi lamun boga yakin beres kabeh ku yakin jalema anu boga yakin mah ngeunaheun awakna ngeunaheun jerona ngeunaheun luarna hikmah Isra Mi'raj tambah keyakinan ke Allah sebab Allah anu boga dunia Allah anu boga neraka Allah anu boga sorga urang mah tinggal percaya ka Allah dina lingkup ista'ana biqauli la ilaha illallah mantak aya dongengna jalema yakin mah ieu geus teh penting ieu geus anggeuskeun teh ngajina nya jam mana kitu ieu jam 12 teh ya hujan ieu geus dongeng ya sakedeung baheula aya santri atuh ngaran santri ieu mondok begitu mondok 1 tahun 2 tahun 3 tahun kebel sampai 40 tahun mondok begitu 40 tahun Bu eta si santri Masya Allah karim teu kuat meureun hayang kawin eta boboga anak ngondot bae ngaran ngondoyo teh Pak Mak abdi hayang kawin teu kuat ngaji bae mah capek geus teu kuat hayang kawin jasa geus ngondoyot bebe jaka guruna Kak Kang ieu abdi neuk eureunnan bae nya ngaji kunaon ja ieu umur geus 40 tahun terus atuh kudu wanci anakan abdi jadi sarua jalema cek kiaina na hatena wajar sia sampai 40 tahun ge eta teu laku atuh beungeut doang bayawak ngan kiaina na jero haten teh eta mah geus pokona mah kieu bae ceng dek balik mangga rek pulang mangga diridoan ku akang yang penting hiji cengnya di mana aceng ilmu anu beunang di dieu lamun aceng teu boga yakin moal manfaat ilmu siap tapi hayang kawin di mangondoyo teu kuat balik ka imahna si santri ketika balik ka imahna ngaran santri teu langsung gawe teu langsung kukumaha magahan gaji henteu ngalamun baik di hareup imah ngaroko bose lawan we bari ngopi muk sagede kieu kopina teh diinum di kopina Masya Allah ngaroko bae cek ibuna teh cek balik di kobong teh adan hayang ibu mah cek atuh komat ngaji kumaha atuh cek ieu ngalamun we mak teu kuat mak moal konsen adan ge yeuh kondoyot hayang kawin eueuh bikangna atuh nganjang ceng ka mana bae ge los ke asal deuk nganjang meh ngaca di ieu beungeut aing bayawak tak kadarnya atuh mantap nya urang lamun ngadeuleu nu kaset teh seneng ieu sim kuring cicing di asa pangasetna barang ngadeuleu ka itu bu doang Balotelli ya Allah urang lamun ngadeuleu nu geulis senengnya bikang geulis-geulis seneng ngadeuleu nu kasep seneng eta urang ngadeuleu awak urang goreng ngaca ge urang gila ge ieu geus gancang caritana si manehan cerekanan ku kolotna lain ngaji datang ka imah komat cicing ngarokok bae pusing meureun eta si santri tarolah santri ngaran santrina Sueb pusing meureun ieu atuh ka mana tah pusing mamawa useup pan santri begitu mama useup mapai-mapai walungan kana sungai begitu nempo belah ditu aya sungai bagus tina sungai teh aya istana gede emang zaman raja harita begitu nguseup kadinya Masya Allah karim eta aya anak raja dikawal ku dayang-dayang eta anak raja Masya Allah gelis eta mah anak raja gelis eta si santri keur ngasupkeun upan matana molotot hejo budak eta awewe teh malaikat teh juri ku gelis-gelis deui
anak raja gelis anu saking gelis bu lamun kuturagak nyorosot ka dieu saking gelisna masya Allah kari ngaran pandangan pertama mah nempo bikang urang sok bogoh kata teu asup-asupkeun ka hate begitu nempo ngahaneng manehanana kumaha carana aing bisa ngawin eta ka anak raja pokokna mah ieu mah kaedanan kapelet ieu ku anak raja balik ka imah begitu balik ka imah Sueb kunaon nya ngalamun bae anak raja bu anak raja kalau anak raja teu kuat ngondoyot teu kuat yang kawin gancang caritana cek indungna teh aya kitu bikangna aya anak raja kukula rek dilamar pokona mah ditarima teu ditarima kula rek kalamar cek indungna kieu ceng lamun kawin mah kudu istihoroh heula ulah sembarangan kawin ka bikang mah keur bobogohan mah duang nu cinta kana urang duang nu karunya pokona nanan ge dibikeun mayaran baso ge maneh nu mayaran bensin manehana jajal geus kawin pelit lamun geus kawin mah minta duit ieu rokona sabungkus duitna 20.000 gas kitu aing nu neangan maneh nu ngatur eta bikang henteu urang dieu mah balalagur eta awewe pannya matak istihoro doa lamun urang ngaistihoro awewe oh ieu pi endaheun rumah tangga sehat sakinah mawaddah warahmah penting bu urang rumah sakinah mawaddah warahmah teh penting nu mantak inget bahasa guru cek guru kieu cek lamun hayang bebeledegan dunia lamun hayang babari loba duit harmoniskeun rumah tangga pan ieu mah masyaallah urang dieu mah pan sapoe bager genep poe pasaya anakan jalan anakna sampai 12 ya Allah karim datang ka guruna Kang abdi nyuhunkeun istihara saha ngaranna arana Romdona gagah amat arana Romdona iya anak saha anak raja ulah dia penyakit kadinya mah kunaon atuh ngaca bepan beungeut sia doang bayawan ngaca tapi ieu mah Kang wae istihorohankeun kan cek akang pan kudu boga yakin pokona mah abdi bogoh kana neneng Romdona ieu bogoh teu kuat pang istihorokeun bener bu ketika diistihorohankeun eta bagus ya ieu bagus nu kadeuleuna langit anu kadeuleuna meureun atuh buah-buahan hejo pan lamun urang ngaistihoro awewe ngimpi lamun kadeuleuna hideung eta rumah tanggana bakal miskin oh aing miskin bae meureun pamajikanna kudu ganti meureun ieu eta aya kitu teh balik ka imah geus bagus balik begitu balik dilamar Assalamualaikum ka imah raja cek prajurit teh saya tukang ngarit kalap ngarit kuda lain aing mah Sueb urang mana urang Mauk arek naon arek ngalamar anak raja eta prajurit seserian geus asupkeun bae begitu diasupkeun ka raja cek raja teh nu ti mana ceng urang Mauk sangaran Sueb tujuan ka dieu naon abdi ieu keur nguseup nempo anak raja abdi kaedanan teu bisa sare teu bisa dahar bogoh ka anak raja ieu mah nandakeun abdi ka dieu nyerahkeun beheung teuk-teukeun arek ngalamar anak raja bagor eta raja senyum jahat teh ya cek raja beungeut bayawat andek ngalamar anak aing nu artisna panggelis-gelisna tapi raja make kinayah nolakna nu mantaknya eta raja pinter raja-raja bae lain urang duang kuari mah santri nganjang rek ngalamar ka anak kakak atau anak teteh ditanya eta urang mana urang Mauk pagaweana naon santri pajar aing kitu gawe di Sumarekon pajar aing mah gawe di Cikupa santri mah eueuh
ulah kawin jeung santri masa depan suram. Sia engke lamun kawin jeung santri mantak diwewelan kulub kulhu. Sia lamun kawin di santri bakal disarapan kulub yasin. Capek dia kawin jeung santri hesek kebel kana sugih. Nu baroga duit kuari santri. Santri mah kumaha kitu? Santri mah pang beunghar-beungharna jalema. Tuh, punten diropok abdi BHS pakai lap. Si goreng jorok. Santri mah geus gede mah santri mah beunghar. Eta pan urang ulah gitu. Sebab urang kudu bae boga minantu ka santri. Lumayan boga minantu ka santri mah ari pamajikan carewet diadanan. Mitoha ngomongkeun kana minantu diadanan. Pamajikan carewet diadanan mah santri mah. Tah eta nu mantakan awe make kinayah ngomongna kieu cek raja. Gerak ditarima ku rajanya Bang Sueb hayang ngawin ke anak bapak. Tapi dengan satu syarat. Naon syaratna? Syaratna neneng Romdonah mah hayang di mas kawinana teh ya ku inten lu anu di dasar laut. Pajar raja mah meureun Sueb rek nyerah. Cek Sueb alhamdulillah siap. Ari kitu mah paraja abis sanggup neangan inten lulu ku sebab abdi teu kuat ing hondoyo. Hayang gerak kawin abdi 40 tahun di. Ulah-ulahkeun 40 tahun geus 25 tahun kuari jalema geus pararah. Lumantak eta sunah ka indung bapana umur 17 tahun atau balik kawinkeun anak. Gitu lumantak bahaya untung santri teh Sueb lamun teu santri datang ka Sumarekon beureun teh Sueb. Balik ka imahna. Begitu ka imahna balik Allah karim eta Sueb, ya Allah lempang ka sisi laut. Begitu ka sisi laut tulak cangkeng beki aing kumaha nyokotna parahu eueuh atuh datang kal tengah ge aing kudu kahandapna make naon eta dasar heueuh beungeut tuang bayawak tapi manehna boga yakin. Cek guru ge kudu yakin dia segala sesuatu lamunna jero kalbu sia aya yakinan eueuh anu teu mungkin bagi Allah mah dikana makana wa biyakun makun mayakun terjadi ketika na jero hate boga yakin percaya ka maha kawasan Allah bakal terjadi. Awah deui cek Sueb laut wae rek dikuras pan eta bloon ya jalama rek kuras laut balik ka imah nyokot ember sapoe dikuras auk aya ombak kuras uang aya ombak kuras kumaha menang 10 poe ngaleleh cek main ih laut teu saat-saatnya atuh Medan meureun laut ti menang 10 poe teu saat 15 poe teu saat lelah ari santri mah lamun puyeng teh 34 kadugem 34 ka mana santri mah lamun galau lelah aduh salat 2 rakaat cek guru ge boga yakin nah di dieu lah kula di pondok pernah maca manakib di pondok pernah marhaba pagawean kula semenjak kula mesantren cek Sueb ngomong sorangan bae kula teh wiridana eueuh deui ngan hiji sholawat ya dek menta ku berkahna Kangjeng Nabi arek menta ku berkahna guru-guru ku berkahna sholawat sugan Allah mere pitulung ka kula salat santri mah salat salat hajat Allahu akbar begitu salat beres salam sahadat asyhadu alla ilaha illallah istighfar karak salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah
dibaca kumaha Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin alladzi sakhkhara lana min jami'i khalqika bil mahabbah wal mawaddah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin alladzi sakhkhara lana min jami'i khalqika bil. Dibaca shalawat eta. Beres maca shalawat, make baju deui, ganti baju, nguras deui. Begitu dikuras kabeneran anu kasebona liang jin. Cek jin teh ayeuna di banjir dak imah urang. Tempo ka ditu. Karena pengawalan cek raja ayeuna di banjir jasa cai laut ya. Di seboran aya liang jin teh diteangkeun ku anak buahna, ditempokeun. Oh, ieu manusia anu geus 15 poe neuk naon eta nya? Ngeboran laut ieu. Coba cek raja teh ngarupakeun jalema, tanya eta mah rek naon? Ya ieu banjir ieu istana ieu. Usi eta di seboran mah. Tanya. Kak, kenaon? Keur nguras laut. Hah? Jin ge kagetin. Nek nguras laut teh kagetin jin. Hah? Nguras laut rek naon, Kak? Nguras laut. Kakak umur kakak sampai 100 tahun nih ku ember ge memual saat laut. Cek jin. Terpercaya sing yakin. Ngos baik itulah ditanya pokoknya ieu nguras laut tujuanna naon? Kula ieu santri. Heeh. Umur kula 40 tahun. Heeh cek jin beungeutna doang bayawak aing nya hojang sekolot. Kula ieu teu kuat ngondoyot. Bahasa jin ngondoyot teu apale. Cek jin teh ari ngondoyot naon? Gaceng. Teu kuat hayang kawin. Kula boga bikang mayeka hayang dikawin ku kula ngan syaratna mas kawinna kudu inten lulu sedengkeun inten lulu aya di dasar laut nu mata kula parahu teu boga tambang teu boga ngoes kula pasti ditelog hiu ieu mah kula diinisiatifkeun dikuras ku kula laut cek jin edan ge ongkos deui kitu 5 kilo dia geus beres bebeja kana raja hayang kawin gagedena maraja hayang nyokot inten lulu di dasar laut. Oh gitu. Terus bae moal endah eta jalema cek ieu cek jin boga yakin. Kayakinana ngaluhian urang. Kayakinan ngaluhian sasa. Boga yakin ta jalema. Eta jalema saking yakina penghamba sholawat. Apaleun jin mah pan. Lamun jin nempo jalema kana ahli sholawat tungkul jin mah. Sieun eta jalema ahli sholawat sedengkeun diburinan Nabi Muhammad gerak sia daripada istana orang hancur di seboran ku si eta mending cokotkeun atuh jin mapan bisa tering bisa niles geus cicing di dieu cek jin dayangkeun ieu bener hayang inten lo bener geus cicingnya di dieu neuk naon cicing geus ulah nguras deui kula ieu lain jalema ari kitu sa jin oh pajar aing jalema cek mena teu sieun kana jin ge geus kitu cicing di dieu ari jin niles teh dicokotkeun inten lulu di dasar laut dibawa kana manehna teh ieu eta ketika dibikeun inten lulu mata ngabeloan Sueb irung ngalebaran senyum jahat jadi aing kawin begitu geus meunang dibawa balik ka imahna bebejana kolotna disadiakeun kabeh pokok dibejakan kula kawin eta bu masyarakat mauk rek ngiring Junaid ka istana ubaan Junaid kawinak jeung Romdona masyaallah Junaid sesirian we ngondoyot aing ieu palid cek waena masyaallah datang ka istana begitu datang ka istana nyana kaget bebeja ka raja kaget cek raja cek Junaid raja ieu inten lulu mana janji raja kula rek dikawinkeun atuh raja baheula mah aradil ieu raja baheula mah atuh komitmen ieu sesuai janji kuring cek raja bakal dikawinkeun ulah heubel-heubel cek Du Sueb kuari bae atuh sabar sia ngaliwat heula geus didatangkeunlah Neneng Romdona ketika datangkeun kawinkeun begitu dikawinkeun
Junaid rek bahasa Arab tah bahasa Sunda tah atau bahasa Indonesia ulama santri bahasa Sunda mah tepati bagus bahasa Indonesia tepati bagus komo Jawa mah aja mengkodok-mengkodokan disebut itu bagus bahasa Arab oke Arab ya Junaid angkah tuka wajawaz tuka mauliyati neneng Romdonah bintal musammata bimali intan lulu nakdan be Junaid ngajawabna qabiltun nikah bima dzukira wa raditu biduak sah cek mana kitu nanya ka belah pinggir sante si ngoreng saksina bogoheun ka anak raja cek saksina sah meureun nanya ka desa tadi tanya ku raja ye hikmahna ye dongeng nama tepati hikmahna Junaid kadi kulan bapak nah nu mantak maneh bisa menang inten lu ja inten lu ieu aya di dasar laut dicokotkeun jin pan jin bisa nurut ka maneh kieu cek keterangan saha saja lama boga yakin saja lama percaya ka maha kawasan Allah jeung saja lama anu sok ngamalkeun sholawat hirupna bakal disenangkeun Junaid dakwah nareupeun mitohana hirupna bakal disenangkeun ulahkeun urusan akhirat ku sholawat urusan dunia beres nu mantak pak jalema anu teu cinta ka Kangjeng Nabi berarti jalema anu teu syukur jalema anu teu mawabah ka Kangjeng Nabi jalema anu pohara pang rugi-rugina sebab kula dididik ku guru kula ditileletik ngambakeun sholawat ditambah kula yakin nu mantak kula boga kayakinan inten lulu lain kula nu nyokot jin nu nyokot ku sebab ku berkahna sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ilah urang ieu urang di dieu bukakeun hate urang sebab di jero hate teh aya sampahan lamun di jero hate eueuh sampan urang bisa mi'raj urang bisa boga yakin yuk urang babarengan sedengkeun bu pak umur dunia mau nyampe 500 tahun urang kudu aya efek dina rajaban intina mentana kieu bawa balik ka imah ketika beres salam urang maca sadat di doa terakhir ngadoa kieu ya Allah ya Rob Gusti mugi Gusti netepkeun makrifat abdi ka Allah nepikeun ka mautna doa eta mah kudu dipenta ku sebab lamun teu dipenta kekhawatiran bisikan jalema ayeuna geus pohara urang teh geus moral akidah di Indonesia kekhawatiran bisi keur mabok paeh khawatir teu salamet bisi keur judi paeh khawatir bisi teu salamet keur boga dosa ka salaki paeh bisik teu salamet leuwih-leuwih kieu nu paling parah ketika aya sombong dina kolbu urang aya ria datang malaikat Israil paeh insyaallah moal salamet nu mata Kangjeng ngadidik dohir Kangjeng ngadidik batin mudah-mudahan urang dieu kabehan salamet ku berkahna Kangjeng Nabi Muhammad ku berkahna Rasulullah ku berkahna rajaban urang dieu kabehan diampura dosana mudah-mudahan di pasian rahmat Allah mudah-mudahan di syafaatan ku Kangjeng Nabi leuwih-leuwih urang kabehan diasupkeun ka surga da Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sakali deui bukakeun kolbu urang beres rajaban nitip simkuring mah tambah-tambahkeun ibadah ka Allah ngaplikasikeun tambah ibadah ka Allah lamun awe kasalaki tambah-tambah mahabbah lamun lalaki yuk urang babarengan ngaji ka kiai-kiai anu ahli Allah urang hidmahan urang hirup di alam dunia lamun tengah hotspot ka ahli-ahli Allah ngeundaheun urang Tangerang maboga cilongok jasa abah anu sangat luar biasa geus yakin hakul yakin ainul yakin singkuring waliyun min auliyaillah ketika cicing urang ka Cilongok ngahidmah ka Cilongok salamet titik sagede kebo gitu nu mantakan yuk sakali deui ku berkahna Kangjeng Nabi Muhammad beres rajaban nu pelit kana sedekah henteu pelit anu tadina ngalawan ka salaki jadi solehah anu tadina salat subuh jam 8 jadi jam 10 gak parah
ulah sampai gitunya. Mudah-mudahan tasak itu ala kadarna urang kudu aya efek dina rajaban kana tembakan ruhani urang supaya urang anu diteangan kurang kabehan ge nanaon ge hiji balik di alam dunia mawa iman sinarang Islam salamat dunia salamat akhirat punten Bu cekakeun sakieu bae lantaran sim kuring wihna tebih ieu mah hanya idholu surur karena panitia katampi jasa tos disilaturahmian kaditu alhamdulillah ieu sim kuring nepang kadi lain niat ngaji niatna silaturahmi di jelo silaturahmi urang ngondang-ngondang Kangjeng Nabi urang kabehan bisa salamet tah sakitu ala kadarna hapunten ka para kiai ka para kesepuhan ka para aparat ka para santri dicekakeun sakieu billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.